orang itu teh. Isu keneh wae tuh. Keneh wae. Sare deui lah anjing. Astagfirullah, sarepeasan lila itu pada setengah jam. Nah lila di kamar magrib teh. Aduh, puasa kayak gini mah bisa-bisa ulah batal mah kudu kuat ya. Aduh. Kue kalau jam 10 lah kene kue kayak puasa jam pada jam 10 dah main gitu ayo lah main gitu ayo lah. Ah, iya mau ayah yang nembakkan. Mati musuhnya sebenarnya. Coy, gimana coy? Ah, iya mau ayah nembak ya. Musuhnya di mana tuh ketempo. Ayo kue ketempo wae. Wae. Mau apalagi mau mahes dah. Tah jadi geus hudang. Cep, hade ya, mama harek ka warung, pean amun teu puasa dilaporkeun ke. Ka bapak pean tuh aya. Adenya, Mohon mak. popojo. Kue kan dan kue di dia ya kolot. Aman yuk. Gue. Kemana maneh? Modal. Ah, main modal-modalkeun kitu nih kan. Codolnya kapanggih ku aing eta si Omen ieu. Codol. Aing main kemana blau. Tuh lauk aing matak aralus kayak gede. Kue marapna. Aisyah ke modal. Heeh, apa ke modal disampeurkeun maneh mah? Paingan bau. Dah. Jika itu mah era aing itu itu era aing tong maneh mah ih. Itu. Ganggu wae geunah-geunah. Pik deui ka jalan tol. Kaur aman di dalam kue aku udah nggak sabar kue kayak coklatan kayak ngareuna hati korok aku sudah tidak sabar ingin memakan kue Men, kerenaan men. biasa keur ngabeberang ai puasa mah geneng sok babari lapar ai cicing we di imah mah harudang ai di dieu mah ngaranna tiis kawana Oh, sebulan teh keur naon. Terus mah euna mah baturan urang arek.
Musep ya, sekalian bari ngabeberang rek. Sok. Kaur aing codol tadi si Randi. Ayeuna si Dodot teh ngisup. Congkrokan gitu ku aing ya. Non met? Henteu, eta maneh teh tadi nguseup ayu teh meunang-meunang. Aing kalah kesal maturana ge. Lah aing kinit nya. Saya Lah kesalahan. hiji gitu ah. Dah. Pantesan teu menang-menang. Usep na geueuhan. Hah, bisa balik. Kaur we aing akan kue hiji ge. Bukan ide mah ya aman lah. Aman ide mah sugane lah. Kiraku aya di Cilemak. Kue. Aduh. Aing cekolot kita puasa. Tapi betul lapar. Puasa codol. Puasa codol. Puasa codol. Puasa codol. Puasa codol. Dasarku hakan dia Yang bebanda yang kawin. Naon maneh? biasa kenangan angin ya tuh. Redang di imah mah. Akep Eta naon eta? lain naon. Iya eta kue. Oh iya mah. Yang eta yang marap gurame ke balong. Wah, maneh mah teu mau keur codo meureun. Karek dipuasa ka hiji geus codo. Bejakeun ku aing ka bapa maneh. Ya tuh ya Bang ya. Embung lah mun mau keur puasa. Karek lupa hiji nya codo. Bahaya tuh ya Bang. Bari bejakeun ka koturan. Ah, naon tuh halus karungna euy. Termansu lo. Heeh, yang bantuannya. Hah? Neng gangger ku aing bejakeun. Kok aing ka? Oh, ya. Aing bejakeun ka kolot aing mah di Kali karungan. ku aing bejakeun ke kolot sia. So. Aing jong-jong enak mah lu kumaha aya di nu. Kumaha sia, men? Kolot aing. Aing bejakeun ke kolot sia bang. Gua nu 3 peuting, no. Ari maneh? Kunaon nu lompatan? Nang tetep kuat hayang modal, Pak. Teh. Aduh. Atuh men. Tak tempo atuh lempang teh. Nabrak ka batur naon? Ari ieu naon, men? Ada teh kue, Pak. Yang para gurame mentek urang hayang modal ge lah sekalian marap gurame we kata ku kue. Iya pasti akal-akalan maneh. Dewe kan nyaho. Pasti maneh rek codol. Henteu, Pak, teu codol. Eta kue majang marap gurame. Monya aya marab gurame kudu kieu. Di mana-mana ge nya. Marab gurame mah lamun teu daun sente, pokona kudu atul-atulan. Pokona aya nyaho, maneh pasti rek nyodol ngaku, pokona mah aing kudu ngaku. Lamun teu dibawa ka balai desa ye. Nah, ke balai desa, Pak. Sekalian ke KUA. Sorry men, poho euy. Dibejakeun ka bapa maneh, lain dibejakeun ka balai desa. Pokona maneh teu puasanya maneh rek codol pokona mah aing nyaho. Nya niatna mah rek codol teh teh ngan kepanggih wae jeung barudak. Jadi we teh tulus. Tak biru lompatan ge. Tah kitu atuh men. Ngaku kita tadi mending keneh puasa daripada rek codol. Menang ganjaran puguh, menang nikmatna puguh engke. Nya atuh Pak, nya puasa lah. Bunga naik codol ge kepanggih wae tadi ku barudak. Ayeuna di dieu jeung Pak RT. Yeuh men, puasa wajib teh ngan 1 tahun sakali.
piraku anu sakitu lilana teu puasaina puasa sakieu erek codol deui wae mah. Ye sakedeung deui ge adan magrib ieu teh. Cing we sing sabar heula. Orang sabar dikasihi Tuhan. Kitu kapan cek peribahasa ge. Nya siapa? Kebetulan dibejakan ke bapak urang ya Pak. Ah gitu. Bener pisan men. Good and good pokoknya malamun kitu mah. Tah men. Kadenya adan. Geus eno geura tajil ya. Kuduaan we ya. Yewan. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nikmat. Tadi mulai teh ngadar ieu teh tulus wae. Ya. Mantapnya. Dasar kudu puasa. Ya balik Pak. Ya tolong. Ya bisa adan ya buka puasa.